Mun pa ya non. Tujuh naon neng? Tujuh beberes pak. Iya neng, cari kelas kelas. Iya neng, kayak nu balik cari oskun ku bapak teh penting. Emang badan nyarios non pak. Kalau luas gening neng mah. Iya neng, hari neng teh sarang otong teh kumaha. Bapak teh ayeuna teh sering ninggal neng teh duaan be, kadang mah di saung, di mana-mana teh duaan be. Bapak teh hariwang sok bising aya fitnah, bawa kumaha ti nu sanes. Atuh ayeuna mah kumaha lamun neng teh dinikahkeun bae, neng sareng otong teh. Kersan teh. Atuh kersa pak. Neng. Yang satunya, bapak pada ka kelompok si otong heula, be dicarioskeun ka kolotna. Mana tuh pak? Neng pami hajat hayo nganggap naon neng, bade sakantenan dicarioskeun ka macaswina. Hoyo nganggap layar tancep bae pak. Sareng golek seminggunya. Oh siap lah. Nyantos bapak bade ka ditu heula nya, ka rompok si otong. Sok bae neng mah beberes di rompok. Mana tuh pak? Yes, kawin. Assalamualaikum. Nok. Nok. Nok Caswi. Waalaikumsalam, Atatang. Tumben aya dia gini, mana luas. Perlu naon Atatang? Dilebet dia tuh ya. Mumpung bawa si otong. Ah, Bung, geus di dieu bae di luar. Aing aya perlu sakedeung. Tuh mangga Atatang. Bade nyarios naon di Atatang? Perlu naon? Iya, geus langsung kana intina bae nya. Wing teh aya nu diobrolkeun masalah si otong jeung si Icu. Diperhatikeun teh ayeuna teh geus asa beuki parah, kaditu ka dieu duaan, kadang mah disaung duduanan bae. Kieu lamun ku urang dikawinkeun bae kumaha? Si otong jeung si Icu teh. Mun atuh Atatang, ari kitu mah daripada aya naonnya. Rencanana pada iraha di Atatang dikawinkeunna. Hayang mah kana minggu hareup. Maksudna ambil ulah dililahkeun teh. Hayang diageh-agehkeun maksudna mah. Kumaha? Mun Atatang, kita mah terlangkung Atatang banyak. Yang penting mah salamet banyak. Nyantos satu kitu bae nya. Dipersiapkeun bae lah. Carioskeun ka si otong naon kok ka bapana. Geus pamit bae langsung nya. Kan buru-buru Atatang teh. Buru-buru. Iya, buru-buru sana sekali bateula mumpung aya bapak si otong. Semualah. Terajen tengah poe mah. Panas. Oke bae gampang. Atatang, atuh sakedap ih, hoyong ih. Ah, embung. Teu hayang tengah poe. Ih, Atatang teh gini gitu-gitu ge. Saya nya jalan teh teu kagoda. Jika aya gini, Pak Tatang. Tuh tadi aya datang, tadi ya, geus balik jalan mana? Kayak naon deh? Eta inti nama narik kena kawin tong, kena geus siap teh kawinkeun. Atuh siap, Mak. Mantap. Ah, nya otong. Gawe encan sakaya ngawin. Atuh geus tenang be, Mak. Da rezeki mah nuturkeun lain. Atuh sakajeun ari nya geus gatel mah nya, koe kawinkeun. Kae ngomong ka bapana nya. Nya atuh siap, Mak. Tapi heueuh, Mak. Eta si bapak ka mana nya? Geus tara balik deui ka imah ayeuna mah. Geus kajen tong, teu balik-balik ge. Dan kagen mun hayangan mah balik. Aing geus sabar malam teu disieun dosa ku bapanya mah aing ge sangheuk ngalayan bapanya teh tong. Hayangan teh nambah, mending mun lila mah. Nang bebecekna bae geureuh aing mah ih. Ah, si mama. Wing kawina, si mana ngomong jorok. Tuh paraham wing mah. Geus ah. Wing kulin, Mak. Assalamualaikum. Nya tong lo jauh-jauh lina, sedang dingin pengantenan, sing aya naon nya. Nya, Mak. Kawin. Kawin, minggu harap aing kawin. Woi, Pron. Gupron. Kerenanya ngomong nu kitu, gabut heuh. Aing keur gabut tong. Ingin seserian bae juga bunga. Aing kawin, Pron. Bisa ge ulin bae tuh ngalepas lajang aing, Bud. Tong. Ya kawin jeung munding kan tong.
Ah, mana baru bae ngomongna, mah jeung munding. Ayeuna tuh sama ah. Tenang tong, kayak nggak jaga parasmanan. Ah, tuh saya jaga ya belagu perasanan mah. Kayak aman. Wah. Ah, aing poho, ongko maskeran. Ah, Bung Kau. Nang kumaha? Serangan baik, serangan baik. Boncel sama. Aing nanya kelas curik. Belangap Siapa nanya? Tambah suka aing tina ku sia. Sama eta suka diinjek belon. Karunya asa gupon yang nginjek tau belangap. sautik aing mah sautik. Bapet sautik aya bae tuh nya bege cengeng. Hampura tuh aing mah. Buluh teuing. Hampura tuh boncel sama situ bege menangis. Nya kera tuh boncel di dia teh ya Allah ting sorangan bae jiga budak hindungan aing mah. Aing ke ngusup tong. Nya mah bener-bener ya. Buka kapok hirupna sia bahalim ngamuk kumanya nih. Kuprona. Oh, udah di nya nih. Aing diudag di 2 kali sia kapok deu aing ge belangap. Teh aing nempo bahalim bermolu tajuk di molor maka dieu. Tadi aing nempo tajuk rees. Saya tahu mun moal ge kahudangkeun teu ka gedig. Geus tong tenang bae namanya mending ayeuna baton aing ngusup. Urusan bae mah urusan aing. Nyana mun aya nanon tanggung jawab nyana. Heeh, tenang bahalim mah. Geus mun heeh. Gitu deui bahalim mah. Anggeus nya anak aing baturan. Oh, aing menta sorangan bae. Mana dong? Tap. Gupran. Goblok soal tong ngagetin bayang kertunduh. Masa tong. Atuh ponnya ulah tunduh sama ih, sing aya bahalim datang kumaha? Moal nama moal. Teteh subae. Sautik jeung sautik. Sudah tunduh. Anu kok ngobek kepak berku aing soalnya. Nah, sia PA. Hei, belum saya dia rusuhan bensin ha? Bahalim baru gitu Alim. Kamari ongko, ayo nak panggil deh. Yo, tekan dulu yo. Awas. Lah. aduh. Elaknya mabok. Rees bahalimna tadi taju kumaha. Tema kerees. Buat. Ini rusuhan baik. Sok, awas. Aduh. Udah montesin iya kuing dibawa ke masjid awas. Mual kabal ini dibawa kuing ke masjid. Kurang ajar. Gagabah baca tas gelis kieu disebut orang gila. Arwi. Itu arwi. Tak apaleun barudak tanya. Urang teh mantan biduan res Kanada. Barudak teu arapaleun hese barudak leutik. Selah
Ayah, si abang geuning. Bah, nuju naon di dinya, bah? Nok, nuju ngantosan barong uing. Mon, bade teres ka mana ayeuna? Bade ka ditu heula, bah. Abdi bade ngurut heula sakedapnya, bah. Ayo, bah. Aduh, si Nok gelis-gelis teuing, abah kalah ka pincut. Mangga, bah. Hei, abah mau joget? Ayo Om. Om, ah. Jadi ya. Jadi. Mana sekali aku pergi dari Jakarta ke Surabaya untuk